Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bismillahi wungkul kalawan nyebat jenengan Allah ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Al-Ghayatu wa Taqrib kalawan Wiyandi bismillahi wungkul kalawan nyebat jenengan Allah ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Al-Ghayatu wa Taqrib barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun takdir nama ae abtadiu ta'alluma hadal kitab al-musamma bil ghayati wa taqrib hala kauni musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Sifatna Allah ar-Rahmani zat anu maparinan nikmat ageng ya Allah di dunia walatra kasadaya makhluk takdirna ayil munimi bijala ilin ni'ami ae usuliha fid dunya ala jami'il makhluqati. Sifatna Allah ar-Rahimi turdat anu maparinan nikmat alit ya Allah di akhirat kamu min hungkul takdirna ayil munaimi bizaqo ikin ni'ami ae buru iha fil akhirati alal mu'minina faqad. Ar-Rahman itu jadi naatna hakiki atau nabi sababi. Naat hakiki sabab ngaropakeun kana isim domir nu balik kana isim dohir Allah. Tujuan naatna di dinya naon? Lid takdim atau nabi sana atau nabi lil madhi ngalem ka Gusti Allah. Da Allah mah teu butuh disipatan sodeh pedang ngadohirkeun kana ngagungkeun ceuk juar maknun wa wasfuhu likasbin aw takhsisi zamid sana tauhidin aw tansisi. Bahan naatna ar-Rahmani eta tina naon? Rahmanun fa huwa rahmanun tina mustaq wan tina mustaq wan ad bi mustaqin kasabin wa darib. Bahan naat tadi atasna mustaq di dia buktina isim fa'il rahmanu rahimu. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep tangtu ka Gusti Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina anu mangeranan ka sakabeh alam wa shalla jeung mugi maparinan rahmat takdim wa shalla jeung mugi maparinan rahmat takdim salau Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana sahadunungan urang sadayana teh Muhammadin tegasna badal nanya badal kul min kul syai min syai Muhammadin tegas nama kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teh anu mana an-nabiyyi anu jadi nabi. An-nabiyyi anu jadi nabi. Wali jeung kakulawargina itu Muhammad. Shalawat oge mudah-mudahan dikintunkeun rahmat tadim ge kakulawargina Muhammad atau hirina anu bararesih sadayana. Atau irina anu bararesi sadayana wa sahabatihi jeung ka para sahabatna itu Muhammad wa sahabatihi jeung ka para sahabatna itu Muhammad ajmaina tegasna sakabehanana ka eta ajmaina disebutna taukid laf taukid ma'nawi ulah katipu taukid ma'nawi nafsun ainun kulun
Qala parantos ngadawuh sahal qadi anu jadi hakim penghulu hakim. Sahal qadi anu jadi hakim penghulu Abu Sujain tegas nama Abu Suja. Lanianana Abu Suja. Suja teh tina syajaah, hartosna syajaah teh berani. Naon syajaah teh hartosna berani. Ngaran aslina eta ngaran ayeuna kunyahna, ngaran aslina alam karimna Ahmadu tegas nama Syekh Ahmad. Katelah nama Abu Suja ngaran aslina mah ngalam karim nama Ahmad ibnul Husaini tegas nama Syekh Ahmad ibnul Husaini tegas nama Syekh Ahmad putra pamagetna Husain ibni Ahmada putrana Ahmad al-Asfahaniyu al-Asfahaniyu anu orang al-Asfihaniyu anu orang Asfihan bangsa Asfihan. Eta teh naat dibentuk tina isim nisbah. Asfihan teh atanapi Isfahan dibaca Indonesia nama Isfahan teh kota nu aya di negara Iran. Isfahan teh kota nu aya di negara Iran, tulis dirinya. Jadi pengarang ieu teh orang Iran. Rodia muga tinggal bendu saha Gusti Allah taala barina maharul Allah Ta'ala mahalur Allah anhu ti itu Abu Suja. Qala tadi teh ngadawuhna kana naon? Sa'alani ngadawuh kana lafaz sa'alani. Logatna sa'ala naros ni ka abdi atawa memohon menta sa'ala teh. Sa'ala menta memohon ni ka abdi sahabadul asdiqoi sapalih di pirang-pirang rerencangan. Salah memohon menta ni ka abdi sahabadul asdiqoi sapalih di pirang-pirang rerencangan. Hafizahumullahu hafidhahu mugi ngaraksa ngajaga hum ka itu asdiqo saha Allah Gusti Allah taala malur Allah. Menta kana naon rerencangan teh an akmala kana yen kudu nyieun abdi akmala teh fi'il mudhari amilaya malu biasupan jadi ayya mala bikias ayya mala malu anta mala anta ma ayya malna anta mala anta malu anta mali anta mala anta malna an akmala aya kependak an akmala hukum mutakalim wahdah an akmala kana kudu yen nyieun kaula kana kudu yen nyieun kaula mukhtasaron kana kitab anu ringkes mukhtasaron kana kitab anu ringkes ikhtasara yahtasiru ikhtisaran bahwa mukhtasirun ada kamu tahsorun si maf'ul fil fiqhi nu tetep mukhtasar ieu naat ku sibeh jumlah fil fiqhi nu tetep mukhtasar dina ilmu fikih ala madhabil Imam Syafi'i bari netepan kana madhabna Imam Syafi'i. Kuring teh dipenta ku rerencangan supaya nyieun kitab ringkasan dina ilmu fikih fikihna fikih madhab Syafi'i. Rahmatullahi urang ngadoa heula rahmatullahi ari rahmati Allah taala ma'alur Allah alaihi eta muga tetep ka Imam Syafi'i waridwanu jeung karidwanana ti Allah fi goyatil ikhtisari dina
puncakna ringkesan, fi ghayatil ikhtisari dina puncakna ringkesan, wa nihayatil ijaji jeung pameakanana ringkesan, wa nihayatil ijaji jeung pameakanana ringkesan. Pokona mah pangnyeunkeun ayeuna kitab fikih nu pang ringkes-ringkesna dina madhab Syafi'i cenah kitu. Rencangan teh nyuhunkeun ka Abu Suja. Nu mana eta mukhtasar teh yuqarribu anu ngadeukeutkeun, yuqarribu anu ngababarikeun makna majajna mah makna hakikatna ngadeukeutkeun, yuqarribu anu ngababarikeun anu disapertoskeun kana ngadeukeutkeun gitu. Itu mukhtasar. Dipayun aya pailna. Yuqaribu anu ngababarikeun anu ngababarikeun nu ngadeukeutkeun alal mutalimi kajalmi anu ngaji, alal mutalimi kajalmi nu ngaji santri mutalim. Naon darsuhu ngadaresna itu mukhtasar. Nu babari diajina teh lah gitu. Naon darsuhu ngadaresna kana itu mukhtasar. Wayasulu jeung gampang alal mubtadi ka pemula, sanes pemula dina FD Pro, pemula dina ngaos, alal mubtadi ka pemula naon hibduhu ta fa'il tina yasulu, naon hibduhu nalarna kana itu mukhtasar. Pangyieunkeun kitab fikih anu gampil didaresna, anu gampil ditalarna eta permintaan kahiji. Kadua wa an ukatsiro jeung kana yen kudu nyeureurkeun kuring, wa an ukasiro jeung kana kudu yen nyeureurkeun kuring. Sami ukasiro ge fi'il mudhari hukum mutakalim wahdah gitu. Hukum naon? Mutakalim wahdah. Ngantina suasi majid warna sani warna awal muka. Kedua katsaro yukatsiru taksiron, taksirotan tiksaron, kasaron mukassaron, fahuwa mukassirun wadakan mukassarun katsir latu katsir mukassarun dinasobkeun ku an fi'il mudharina yukassiru, dinasobkeun ku an jadi ayyukatsiro, 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 ayyukatsiru, antukassiro, antukatsiro, ayyukatsirna, antukasiro, antukasiro, antukasiru, antukasiri, antukasiro, antukasirna, antukasiro. Aya tuh antukasiro mutakalim wada wa antukasiro jeung kana yen kudu ngalobakeun kuring pihi dina itu mukhtasar, pihi dina itu mukhtasar minat taksimati tina pirang-pirang bagian, minat taksimati tina pirang-pirang bagian sing loba ngabagi-bagi pasal-pasal nate wa haslil hisoli jeung ngaringkes pirang-pirang warnaan, wa haslil hisoli jeung ngaringkes pirang-pirang warnaan. Fajabtu maka nyubadanan kaula, nyumponan kaula, fajabtu maka nyubadanan kaula ka itu ba'dul asdiko saware rencangan ila zalika kana itu an a'mala jeung an ukatsiro, ila dalika kana itu an a'mala jeung an ukatsiro nya kukuring rek dijieunkeun kitab nu pangringkesna dina fikih mazhab Syafi'i supaya gampang ngahafalna ngadaresna oge kukuring bakal dilobakeun bagian-bagianana di jeroana teh pasal-pasalna ringkesan-ringkesanana. Toliban barina anu nyupri,
Toliban barina nu nyupri litawabi kana ganjaran, rogiban tur barina anu mikaresep, rogiban tur barina anu mikaresep ilallahi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah, subhanahu barina maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah, mikaresep pitaupiki dina taufik maparinan taufik pitaupiki dina maparinan taufik, taufik teh kholqu qudrati taati fil abdi, nyiptakeunana Allah karena kekuatan ngalaksanakeun kataatan ka Allah, liswabi karena bener, mudah-mudahan Allah teh ngabing-bing gitu karena bener dina ngarang ieu kitab teh. Innahu kunaon pangna nyuhunkeunana ka Gusti Allah, innahu karena saya kosna Allah alama wungkul kana perkara yasau ngersakakeun Allah kana itu mah dibuang aid isim mausulna takdirna yasauhu menang wal hadku indahum kasirun munjali bi aidin mutasilin inin tasab pilin awasmin kaman ngarju ya qadirun eta nu kawasa khobar inna, qadirun eta nu kawasa sabab Allah maha kawasa, wa bi ibadihi kawasaeun Allah ayeuna maparinan taufik ka Abu Suja supaya ngarang ringkesan fikih, wa bi ibadihi jeung wungkul ka hambana ka pirang-pirang hambana Allah, wa bi ibadihi jeung wungkul ka pirang-pirang hambana Allah, latifun eta anu mikawelas, latifun eta anu mikawelas, khabirun tur anu maha waspada, khabirun tur anu maha waspada, Allahumma maha welas ka hambana, Allahumma maha waspada ka hambana. Kitabut Thaharati eta mukadimah masuk kana pasalna. Kitabut Thaharati ari eta kitab mertelakeun suci sing parat kalogatanana. Pasal kahiji perkawis kitab kahiji tentang susuci. Samemeh ayeuna kana salat, kana ibadah, kana munakahat, kana muamalat, kana jinayat, naon heula dina ubudiyah samemeh kana salat, puasa nu kararitu susuci heula. Nah teu sah ayeuna ibadahna lamun teu suci. Almiyah wari pirang-pirang cai, almiyah wari pirang-pirang cai alati anu ya juju menang sanes wajeje ya juju menang naon atatiru nyucikeun atana pisusuci, naon atatiru susuci biha kalawan itu alati, biha kalawan itu alati sapumiahin eta ayat 7 pirang-pirang cai, ada 7 air yang boleh dipakai untuk bersuci. Naon bersuci teh? Wudu, adus, omeh, gegeroh, nah eta susuci. Nyuci eta susuci. Ngebersihan najis. Naon wae nu 7 air yang 7 yang bisa dipakai bersuci itu apa saja? Mau samai tegasna kahiji nomoran. Mau samai tegasna kahiji cai hujan sama teh langit asal nama cai nu turun di langit mah cai hujan. Mau samai tegasna kahiji cai hujan, wa maul bahri jeung kaduana cai laut, wa maun nahri jeung katiluna cai walungan susukan gede, wa maul bihri jeung kaopatna cai sumur. Urang masuk tina cai sumur lin, wa maul aini jeung kalimana cai sumberan, cai nu nyumber atanapi cekolot mah cai burial, tina hanapeun tangkal, tina hanapeun batu sok aya cai burial. Wa maul aini eta jeung kalimana cai sumberan, wa maul salji jeung kagenepna cai salju, cai es, cai salju nu turun ti langit ayeuna encer
datang ke bumi jadi teas. Wa maul barodi jeung katujuhnya katujuh cai ibun atana picek sepuh mah cai hujan buah cai ibun sok aya dina lur daun daunan dicicikeun eta bisa dipakai suci. Jadi air yang bisa dipakai bersuci ada berapa? Satu, air hujan. Nah, bisa disimpulkan di buku Ramadan. Dua, air laut. Tiga, air walungan sungai atuh. Empat, air sumur. Genep cai burial cai sumberan nyumber katu kagenep kalima cai sumberan kagenep cai sal katujuh cai ibun. Sumal miahu tuluy ari pirang-pirang cai. Sumal miahu tuluy ari pirang-pirang cai ala arbaati aksamin eta tetep netepan kana opat pirang-pirang bagian. Selanjutnya air itu terbagi menjadi 4 bagian. Hiji nomoran tohirin tegasna maka hiji cai anu suci, mutohirin tur anu nyucikeun. Tohirin mutohirin yang pertama cai suci tur nyucikeun. Suci hartosna kabawa salat teu nanaon, mutohir nyucikeun maksudna tiasa diango wudu adus omeh dan lain-lain. Ghairi makruhin tur anu henteu dimakruhkeun. Ghairi makruhin tur anu henteu dimakruhkeun naon istimaluhu makena itu maun yeun we maun. Naon istimaluhu makena itu maun cai main tahirin teh. Kahiji cai teh aya nu suci tur nyucikeun bari teu makruh dianggo na mangga wae. Naon eta cai nu suci tur nyucikeun teu makruh dianggona teh wa jeung ari itu tohirin mutohirin wa jeung ari itu tohirin mutohirin teh al mau eta cai al mutlaqu anu mutlak teh anu bebas tina kaid. Sanes cai kopi cai kopi mah aya kaid dan kopi. Cai anu bebas tina kaid cai mutlak. Pokona mah cai nu disebut cai. Nah, ieu naon cai ngumpul gitu. Tah eta teh cai mutlak sah dianggo wudu. Oge suci tur nyucikeun. Dua, wa tohirin mutohirin. Nomoran dua cai teh tohirin anu suci mutohirin tur anu nyucikeun. Ngan aya ngan kadua mah makruhin anu dimakruhkeun naon istimaluhu makena itu maun. Suci nyucikeun ngan makruh dipake nah kedah rada di tebihan makruh da dianggona. Naon tah cai nu makruh dianggona? Suci mah suci nyucikeun. Wa jeung ari itu tohirin mutohirin makruhin istimaluhu almaul musammasu eta cai anu dipanaskeun ku panon poe. Almaul musammasu eta cai anu dipanaskeun ku panon poe. Cai nu dipanaskeun ku panon poe bari dina wadah anu muntoba teh wadah anu tina tambaga tina besi tumun di urang mah urang teh nanean cai dina drum kapanasan ku terik matahari bari kaayaan kondisi cuaca nu panas ekstrim di tempat nu ekstrim tah maka eta teh dianggona si cai teh makruh. Naon sababna? Sabab aya zuhur mah teh naon zuhur mah teh aya bakal ayana tai hiyangan karat teh kena eta tina juma bakal nimbulkeun penyakit baros belangna kulit tetap ditebihan. Sabab cek kaidah fikih ad-dararu yujalu kamadaratan kudu dileungitkeun ulah dipake. Wa tahirun jeung katilu nomoran cai anu suci. Wa tahirun jeung katilu cai anu suci ngan goir wa tahirin meureun ulah wa tahirun. Wa tahirin kan jadi badal ba di minal tina arbaati aksamin. Wa tahirin jeung katilu cai anu suci ngan goiri mutohirin anu teu bisa nyucikeun. Katilu cai teh aya anu suci keuna kana acuk dianggo salat ge aman, tapi goiri mutohirin teu bisa nyucikeun, teu tiasa dianggo wudu, teu tiasa dianggo adus, teu tiasa dianggo omeh dan lain-lain.
muli goirihi pikeun salianti itu maun wahwa jeung ari itu tohirin goiri mutohirin al maul mustamalu eta cai mustamal cai meunang make cai meunang make tina basuhan fardu basuhan kahiji wudu basuhan kadua katilu mah sanes cai mustamal basuhan kahiji anu nyampurnakeun kaparduan wudu tah eta cai mustamal eta teh suci mah suci ngan teu bisa dipake deui nyucikeun teu ada wudu wa mutaghayyiru jeung cai anu narima robah wa mutaghayyiru jeung cai anu narima robah robahna teh bima ku perkara kholato nyampuran itu mahu kana itu mau minat toiroti tina pirang-pirang benda anu suci atanapi cai anu suci tapi teu bisa nyucikeun teh nyaeta cai anu mutaghayir cai anu robah ku sabab kacampuran ku benda anu suci cara dina ember teh aya cai tuluy ku urang teh ayeuna kacampuran ku cai misalkan ku ontan ari ontan suci teu suci atanapi kacampuran ku susu cai susu tuluy diubekeun teh geuningan jadi rubah jadi campur atanapi kacampuran ku marjan kacampuran ku naon ku marjan jadi rubah warnana rubah ambeuna rubah rasana rubah banget rubahna da campur marjan jeung cai bakal campur maka eta cai nu aya dina ember caina golongan tohirin goiri mutohirin ora artosna suci tiasa dieueut mangan teu bisa nyucikeun artosna teu bisa dianggo wudu cai teh teu bisa dianggo wudu dan lain-lain. Kaopat wa ma'in najisin jeung kaopat cai najis kaopat bagian kaopat wa jeung ari itu ma'in najisin teh aladi eta cai halat menggon terang menggon cicing pihi dina itu aladi naon najasatun najis kaopat cai teh disebut cai najis naon cai najis cai nu kaentrepan ku benda anu najis bari wahwa bari ari itu si aladi teh atanapi main najisin teh dunal kulataini eta sahandapeun dua kula caina cai saeutik sanapeun dua kula kurang ti 270 liter sakulah teh sabaraha tulis di dinya 270 liter kurang ti 270 liter gambaran cai misalkan sapanyiu tama kaeta cai teh disebutna cai anu ayeuna kakeunaan kuna cai najis lamun kakeunaan ku najis contoh cai sapanyiu kurang ti 2 kul kurang ti 2 kul lah cai sapanyiu tuluy ayeuna irma teh kahampangan seret we ayeuna kahampangan irma teh keuna kana cai nu aya dina panyiu eta nah maka atanapi karagragan ku tai nah maka eta cai nu dina panyiu disebutna cai mutanajis nu kanajisan geus jelas eta mah teu suci teu nyucikeun mun keuna kana baju teh teu sah salatna komo dipake wudu teu bisa alkana atanapi bukti itu maun teh al mau teh kulataini eta 2 kula ngan patagoyaro tuluy narima roba itu maun caina mah loba euy 2 kula tapi pas kakeunaan ku najis teh jadi roba jadi cai saeutik kakeunaan najis mah rek robah teu robah najis tapi cai loba lamun robah najis lamun teu robah mah teu najis
cai sabalong loba teu seueur teu 20 leuwihnya tuluy ayeuna di dinya ieu mah teh nah na irma mah jadi ngarobahkeun kana cai sabalong teh jadi koneng warnana rasana ambeuna ge jadi rarobah tah maka eta cai balong jadi najis benten pami ayeuna mayang di balong tetep bening air balongna terobah maka ayeuna cai balongna teu najis lamun terobah mah jadi kitu skemakeun sok cai teh aya nu saeutik aya nu loba nu saeutik lamun kakeun ieu nisbat kana katibaan najis cai saeutik sahanapeun 20 sahanapeun 270 liter lamun katibaan najis rek robah rek terobah bakal jadi mutanajis cai sa aqua cai sa gayung eta cai saeutik katibaan tai cak-cak maka eta cai rek robah rek terobah sok sanajan diamuan teh teu bau tai cak-cak warnana teu robah rasana teu robah tetep da teu kuateun cai saeutik mah maka eta cai saeutik jadi mutanajis berbeda jeung cai loba mah bisa jadi mutanajis teh lamun barok rasana ambeuna jeung rupana mun terobah mah cai waluman cai balong terobah najis katibaan najis teh terobahnya terjadi mutanajis wal kulatani jeung ari ukuran 20 wal kulatani jeung ari ukuran 20 teh khamsu mi'ati ritlin eta 500 kati teh wadah cai di Irak bil Baghdadi kalawan katib bangsa Baghdad takriban kalawan kurang leuwih takriban teh kalawan kurang leuwih bil asoi cek kaula nu tersohe lieur ukuran kati mah geus bieu geus ditulis 20 teh urang madawaun lain kati tapi liter cai teh 270 liter aya nu sapalina kaol mah 216 liter jadi mangga ngambil nu mana bade nu 216 liter mangga pendapat kedua 20 teh 270 liter pami dina ukuran bak anu kubus mah anu segi opat kubus 60 cm 60 cm lebar 60 cm panjang 60 cm kedalamanana faslun ari eta hiji pasal wa juludul maitati jeung ari pirang-pirang kulit bangke taturu eta bisa jadi suci itu julud kulit bangke eta bisa jadi suci dibagi ku sabab disamak terang disamak dibersihkan kulitna bisa nya kulit bangke teh doma pae lain dibenci tapi pae tah kulitna berarti domana bangke kulitna berarti kulit bangke bisa tak jadi suci kulit doma eta asal disamak kumaha prosesnya mak teh dileungitkeun lendir nu aya dina kulitna kunaon ku bahan anu kasar sok sanajan ku tai japati bisa ku batu kunaon we kitu ku bahan anu kesed sina leungit baru eta bisa jadi suci kumaha lamun ayeuna kulit anjing bisa teu disamak cek padli teh loba anjing pan di Garut mah erek nyieun ayeuna dompet nyieun dompet dina kulit anjing kahade meskipun disamak bolak-balik 1000 kali illa jildal kalbi angin kulit anjing wal khinjiri jeung bagong kulit anjing jeung kulit bagong mah di kumaha ge moal jadi suci da eta mah da tiahna geus najis oge wama jeung hewan tawalada lahir itu mah
min huma ti itu kalbi wal hinjir anakna sarua kulitna tetep najis au min ahadihima atanapi ayeuna tina salah sayjina itu kalbi jeung hinjir domba Garut kawin jeung anjing boga anak karena banying domba anjing kulitna tetep najis sabab salah sawios inung jeung bapana aya anu anjing atanapi babi. Kumaya perkawis tulangna mangih bangke tulangna wios teu dianggo sebelah atanapi rambut bulu-buluna biasa teu dianggo gagantel kunci bangke tapi nya wa'admul maitati jeung ari tulang bangke wasya jeung buluna itu maitah najisun eta najis aya geuningan ucing ari loba mah najis lamun saeutik mah dimaafu bulu-buluna sok caroplok tah bangke eta teh bulu-buluna tanapi tulang naon bangke eta teh najis dia ayeuna kabawa salat sah salat kumaha lamun buuk jelema rontok bulu-buluna atanapi ayeuna tulang jelema illa najisun eta najis atos ilal adamnya kecuali bangke anak adam mah teu najis sabab bangke anak adam mah dimulyakeun ku Gusti Allah. Paslun ari eta hiji pasal walaya juju jeung teu meunang naon istimalu awani dahabi make kana pirang-pirang wadah tina emas teu meunang sok sanajan beungharna ayeuna sakolong langit pangbeungharna perusahaanna gede antamna loba tapi teu meunang daharna ayeuna tina mangkok emas awi wal fidati jeung perak teu meunang waya juju jeung meunang naon istimalu ghairihi make kana salianti itu dahab wal fiddah minal awani tina sasesana tina pirang-pirang wawadahan salianti emas jeung perak mah mangga dianggo wadah ge tampaga mangga kuningan mangga batu biok mangga keramik eknyian piring tina keramik seng mangga nu ulah dianggo ayeuna wadah mah emas sareng perak naon sababna dia ulmal elat nama dia ulmal ngamomorekeun kana harta dia ulmal tanapi sejak Indonesia nama menyia-nyiakan harta jika usah kalian dahar mah daun cawet paslun ari eta hiji pasal wasiwaku jeung ari siwak nyusur nyikat waos teh mustahabun eta anu disunatkeun itu siwak fi kulli halin dina saban-saban tingkah nyikat gigi itu disunatkan dalam kondisi apapun ila ba'da zawali angin dina sabada lingsirna panon poe ila ba'da zawali angin dina sabada lingsirna panon poe ira lingsirna panon poe teh jam 12 tengah poe ngagiclekna panon poe celek ngagiclek itu adan lohor teh zawal geus ayeuna waktu zawal mah geus jam 12 ka ditu mah geus waktu lohor mah ayeuna teu disunatkeun nyikat gigi nisbat jang sahali soimi pikeun jami anu puasa li soimi pikeun jami anu puasa ieu parwasa teu ali termasuk ali puasanya sadayana ieu puasa tah lamun geus lohor kade lamun geus lohor kaditu maka teu sunat nganggo siwak lalawanan sunat makruh berarti makruh nganggo naon teh siwak teh nyikat gigi tos lohor mah makruh sameme lohor mah bisa keneh ngan alusna mah kehati-hatian
sabada sahur sampai subuh si anu kateleg teh ngan sepanjang can asup waktu lohor mah masih kena bisa nyikat gigi daripada ayeuna pas ngaji bau naga pas tadarusan teh mending kena nyikat gigi we gitu. Nah ngan saatosna lohor mah tebihan nyikat gigi makruh. Ayeuna aya 3 tempat dianjurkeun pisan nyikat gigi, dianjurkeun pisan. Wa huwa jeung ari itu siwak pisalasati mawadi'a dina 3 pirang-pirang tempat asyaddu eta nu leuwih banget. Naonana istihbaban disunatkeunana. Ada 3 kondisi, tulis katanya, ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi disunahkeun pisan bersiwak. Ada 3 kondisi disunahkeun pisan bersiwak. Hiji, ing data goyuril pami tegasna ka hiji dina nalikana robahna cangkem. Ing data goyuril pami tegasna ka hiji dina nalika robahna cangkem. So kamuan ayeuna amuan. Gitu bau teh cangkem teh. Nah disunatkeun lamun bau kacida disunatkeun. Cara min ajmin tina lantaran repeh anu lila cicing nu lila, min ajmin tina lantaran repeh teu ngomong-ngomong sakalina ngomong pinjem 100 wa goirihi jeung salianti ajmin kan lamun lila balem eta teh sok bau. Wa goirihi jeung salianti ajmin sapertikeun nuang peuteuy, nuang jengkol bau teu nuang sambal teh teh disunatkeun pisan, disunatkeun pisan sunat muakkad, disunatkeun pisan nyikat gigi teh tos tuang teh. Naon sababna? Kena bakal ngamadaratkeun kabat baueun batur teh komo keur tarawih teh sallallahu rabbuna langsung utah. Atanapi wa ghairihi teh eusina saatos ngarokok, saatos naon? Ngarokok kan bau. Sumut jami nu ngarokok teh. Maka disunatkeun pisan nyikat gigi. 2. Jadi hiji cenah disunatkeun pisan nyikat gigi teh tulis hiji dina nalikana robahna cangkem tina lantaran repeh anu lila tanapi saliana cara nuang babauan. 2. Wa ingdal qiyami jeung kadua dina nalikana hudang. Wa ingdal qiyami jeung kadua dina nalikana hudang minan naumi tina kulem ugah obo, ugah naon neng? Ugah obo neng. Tah sunat pisan nyikat gigi. Bahkan ieu kasunahan teh geus dijadikeun lagu bangun tidur jangan lupa menggosok habis mandi kutolong ibu teh kutolong kepala kamar ngabersihan. Tuh nyikat gigi cung anu sok nyikat gigi bangun tidur tah eta teh bakal diganjar moal diganjar sunat nage sunat muakkad sunat pisan. Tilu wa ingdal qiyami jeung katilu dina nalikana bade ngalaksanakeun ngadeg qiyam teh ngadeg katiluna dina nalikana ngadeg bade ngalaksanakeun ila sholati kana salat katiluna rek salat kan rek salat rek mukalamah jeung Allah maka sae pisan pami bersih salirana termasuk waosna. Jadi ada berapa tempat tulis disunatkan nyikat gigi teh?
Yang paling disunatkan pisan aya sabaraha tempat? Hiji dina nalikana robahna cang tina lantaran repe atanapi nuang babauan. Kaduana dina nalikana bangun katidur. Katiluna dina nalikana rek ngalaksanakeun naon? Paslun ari eta hiji pasal wa furudul wudu'i jeung ari pirang-pirang farduna wudu sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Aniatu tegasna kahiji niat. Dia we kadieu sadayana di dieu ta simpen. Aniatu tegasna kahiji niat ingda ghuslil wajhi dina nalikana ngumbah rarai. Dia ta simpen tah. Itu tuh. Kahiji niat dina nalikana ngumbah rarai. Ai kormana aya teu? Dicanak. Kade niat teh pas ngumbah rarai, pas ayeuna antolna cai kana 1 juj tina rarai. Sok diajar niat pas cai ngeclak kana wajah. Celak cai kana wajah tadi dinya tempatna niat nawaitu doa li rabbil hadasil asgori fardhon lillahi ta'ala. Niat abdi wudu kailangkeun hadas alit fardu karena Allah ta'ala. Wa ghuslul wajhi jeung kadua nomoran. Wa ghuslul wajhi jeung kadua ngumbah rarai. Kadua ngumbah rarai. Ngumbah bahasana lain usap berarti kudu cai berjalan ke sorangan awurkeun caina lain diusap. Wa ghuslul yadaini jeung katilu ngumbah dua panangan. Wa ghuslul yadaini jeung katilu ngumbah dua panangan ilal mirfaqaini sarta dua sikuna. Ila bimana ma'a ilal mirfaqaini sarta dua sikuna. Kade panangan kedah dikumbah sarta dua siku. Nah, dugi ka dieu nya. Lamun ayeuna kieu tah. Atanapi kieu lamun cai dina keran, lamun anu ieu saena kieu. Kudu kakumbah sarta sikuna duanan. Wa masuba dirosi jeung ka sabari dieu? Ka opat musab ari masumah. Isti wa masubah dirosi jeung ka opat musab sawareh mastaka. Lain musab buuk, musab sawareh mastaka. Kumaha lamun ayeuna engke bahaya lamun musab buuk mah karunya anu botak. Mastakana teh botak irma. Kumaha ulah si buukan atuh teu sawuduna tah. Jadi lain musab buuk tapi musab mastaka saalit sanes musab mastaka nu alit. Musab mastaka sanes musab mastaka nu alit. Ari musab mastaka mah sabahagian mastaka mah nya termasuk rambut oge sebahagian anu tumbuh dina mastaka meunang diusap. Wa ghuslur rijlaini jeung kasabariji kalimah ngumbah dua sampai kor ilal ka'baini sarta mumuncangan dua nana jeung mumuncanganana kudu kakumah sampean teh. Wa tartibu sanesna jong cai kade. Wa tartibu jeung kagenepna tartib. Naon ari tartib teh? Ngaheulakeun baris nu ti heula, mandeurikeun baris anu pandeuri. Alama tartib alama kana perkara nyusunkeun tartib teh kana perkara dakarna kana perkara teh nu tadi nu genep nu 5 dakarna geus nyaritakeun kami kana itu mah. Wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang kasunahan wudu asaratu asya eta aya 10 pirang-pirang perkara. Atas miatu tegasna kahiji maca bismillah samemeh wudu teh bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini jeung kaduana ngumbah dua dampal panangan. Kedua kumbah dua dampal panangan. Kumaha heula samemeh wudu teh. Nomoran qabla idkholihima dina samemeh ngasupkeunana itu kafaini. Qabla idkholihima dina samemeh ngasupkeun itu kafaini alina kana wadah.
wuduna tina jolang, wuduna tina kulah. Kumaha heula dua dampal. Wal madmadatu jeung katiluna kekemu. Wal istinsyaku jeung kaopatna ngingsreg cai kana irung. Wa masu jami'i rosi jeung ka limana ngusap sakabeh mas taka sunat di kieu muter set gitu. Ingsap saban set sunat sakadaya sirahna diusap ulah kitu tapi sadayana sunat deus. Wa masul udunaini jeung kagenap ngusap dua cepil. Masul udunaini jeung kagenap ngusap dua cepil. Sunat diusap dua cepil. Dohirihima tegasna luarna itu udunaini. Dohirihima tegasna luarna itu udunaini. Wa batinihima jeung jerona itu udunaini. Luarna jerona cepil teh sunat diusapna bimain kucai jadidin anu anyar itu main cai nu baru ulah nu urut kekemu. Wa tahlilul lihiyati jeung katujuhna sunat naon nyela kana janggot nyuai nyela kana janggot al-kasati anu kandel. Mun janggot na kandel sunat di sela-sela kieu ya sela-sela eta. Ari janggot nu ipis mah wajib kaku mah sadayana ada wajah ta anu kandel sunat di sela-sela. Wa tahlilu asabiil yadaini jeung kasabari ayeuna entuk masih kene katujuh jeung masih kene katujuh nyela-nyela bab nyela-nyela. Wa tahlilu asabiil yadaini ulah nyanyawanan jeung sunat nyela-nyela pirang-pirang ramo leungeun dua. Nyela-nyela pirang-pirang ramo leungeun dua. Ieu sunat di kieu-kieu tuh. Ya, sela-sela ramo wari jelaini jeung suku dua na ge sami na ora? Tuh, di sela-sela ramo-ramona teh. Kaina kadalapan kakarek. Wa taqdimul yumna jeung kadalapan nomran. Ngaheulakeun anggota nu katuhu. Wa taqdimul yumna jeung kadalapan ngaheulakeun anggota nu katuhu alal yusra barina mandeurikeun anggota nu kenca. Heulakeun anggota nu katuhu. Mumah ayeuna panangan teh mumah sampean teh katuhu heula. Alal yusra bari marindeurikeun kana anggota nu kenca. Wa taharatu jeung kasalapana ngumbah susuci teh ek ngumbah rek ngusap. Wa taharatu jeung kasalapana susuci dalam kurung ngumbah garis miring ngusap rek ngumbah rek ngusap taharah teh. Mashu boslu itu termasuk taharah. Rek boslu rek mashu rek ngumbah rek ngusap. Sunatna nomor kasalapan salasan kalawan tilu kali sunat ngumah wajah tilu kali ngumah panangan katuhu tilu kali ngumah panangan kenca oge wal mualatu jeung kasapuluh tuluy wal mualatu jeung kasapuluh sunat tuluy ulah ngopi heula geus ngumah rarae teh ngopi heula kakarek ngumah panangan tanging kitu kudu tuluy sunat tuluy ieu nisbat yang jami nu cager ai jami nu gering mah nu da imil hadas anu hayeung wae beser eta mah wajib tuluy-tuluyna teh lain sunat deui jang nisbat jang nu cager mah sunat tuluy teh jang jalma nu da imil hadas mah wajib tuluy teh. Paslun ari eta hiji pasal wal istinja jeung ari cecewok omeh cecewok kelin omeh wajibun eta nu wajib omeh teh wajib ade ulah jadi supir truk tara omeh minal bauli ayeuna tina kahampangan kiih tos kahampangan tos ayeuna buang air kecil wajib cecewok wal boiti jeung BAB ngising
buang air besar habibi bisi terang ngising mogol wal abdolu jeung ari anu leuwih utama layeut praktek nu paling utama dina fikih praktek omeh wal abdulu jeung ari nu leuwih utama aya stanjia eta yen cecewok si jalma bil ahjari ku pirang-pirang batu cecewok teh ku batu heula jadi sadiakeun di WC teh sok ameh mikih pang utama-utamana sadiakeun di WC teh naon batu ulah duseukeun atuh berdarah nanti irma ulah duseukeun anu lemes batuna sadiakeun di tiap WC teh mel gitu tah ayeuna colek heula kunaon ku batu omeh teh bade gerbang depan gerbang belakang baru geus dicolek ku batu summa yutbi'u tuluy kudu nuturkeun si jalma sumayut biu tuluy nuturkeun si jalma ha kana itu ahjar bil mai ku cai ha kana ahjar bil mai ku cai tuluy we disemplok ku cai gerbang depan gerbang belakang geus ku batu teh eta nu paling utama neng kumaha cenah ada asal gararetek ku batu mah teu neng teh oh atuh aya juju jeung meunang waya juju jeung meunang naon ayak tasiro yen ngawungkulkeun si jalma naon ayak tasiro yen ngawungkulkeun si jalma alal mai kana cai pek atuh ku cai hungkul oge mangga omeh atanapi ayeuna ameng kacika Thomas contohna teh kapalih pasisianana kaleresan sesah cai di dinya mah daerah Cika Thomas Panca Tengah mah kumaha atunya pamit temedak cai wios ayeuna ao ala salasati ahjarin atanapi ngawungkulkeun teh kana tilu pirang-pirang batu ao ala salasati ahjarin atanapi kana tilu pirang-pirang batu wios da aya cai oge ku tilu batu we eta mah tilu batu teh bade batuna tilu siki atanapi hiji batu tilu juru nu penting yankok nu bakal bersih bihinna kusabab itu salah sati ahjar naon al mahalu tempat najis nu penting mah gerbang depan gerbang belakang eta kan tempat keluarna najis bisa bersih ku tilu batu Faida aroda mana nu paling utama nah ku batu wungkul atau ku cai wungkul lamun ayeuna salah satu nu diangona faida aroda maka di mana-mana ngamaksad si jalma al iktisara kana ngawungkulkeun ngaringkes ala ahadihima kana salah sahijina itu hajar jeung maun mananya nu leuwih alus cai wungkul atau batu wungkul palmau maka ari cai abdolu eta nu utama lebih baik cai ku cai jadi lamun diurutkeun mah kieu omeh jadi dina fikih aya bab omeh itu paling utama dengan apa batu lalu diikuti air nah praktek nu kahiji ku batu heula terus dibanjur ku cai praktek nu kadua ku cai wungkul praktek nu katilu ku batu wungkul kumaha lamun ku taneuh ulah atuh nyarangsang irma ku taneuh mah wayajtanibu jeung ngajauhan si jalma wayajtanibu jeung kudu ngajauhan si jalma istiqbalal kiblati kana mayun kiblat kade nuju ayeuna mu buang hajat nuju ayeuna kampangan nuju omeh teh kudu dijauhan mayun ka kiblat harusna ulah mayun ka kiblat matak ngadamel kloset teh sangigirkeunana
ngidul atanapi ngaler ulah ngulon terus tuh ulah mayun ka kiblat enak lamun kumaha lamun aya kloset teh mayun ka kiblat kudu nyangigir urang mah bingkengkeun bujur saya teh wastid baroha jeung kana mengkeran kiblat tebihan oge nuju omeh teh nuju buang hajat teh ulah ngabujuran kiblat oge pokokna mah ulah ngetan jeung ulah ngulon si kloset teh kitu sote pisohroi dina sampalan dina lapangan anu lega WC na WC badag termasuk tah ari ayeuna WC nu sempit mah munang aya dina lamun hidup mukaan Fatul Qorib jeung bajuri tengahna lamun WC nu sempit mah teu naon hartosna kahalangan ku dinding ieu mah lamun anu terbuka cara dina helikopter panceur keneh di Parung Ponteng mah luhureun balong teh seueur helikopter lian terang helikopter ka pacilingan atanapi di lapang atanapi di padang pasir di tempat halaman nu lega sohro ka usahakeun lebihan ulah mayun ka kiblat ulah mengkeran kiblat nya termasuk di WC-WC anu arageung oge takdim ngahormat ka kana kiblat ulah mayun ulah mengkeran waya tani bujeng kudu nebihan si jalma al baula kana kiih ulah kade ulah kiih nya maksudna ulah kiih lain ulah kiih tapi ulah kiih teh pil mai dina cai ulah kiih dina cai anu mana arrokidi anu cicing anu menggenang lamun ceuk Indonesia mah habibi jangan kencing pada air yang menggenang, air yang diam, itu air mengalir. Ulah. Oke, ya nu kudu dijauhan. Watah tasajaroti. Kena namper caina ari dina cai nu ngalir makan apalidkeun gitu. Watah tasajaroti jeung dina sahana dina handapeun tangkal. Tebihan ulah kiih cer hanapun tangkal dikihan komo tangkal caringin kumana dikihan atuh penting teh paranas tiris ade al musmiroti anu kerbuahan itu sajaroh al musmirati anu kerbuahan itu saja roh batur maker melak tangkal ayeuna kerbuahan tuh rambutan teh kadu teh der irma teh kalah ngihan tangkalna atuh jadi pae nah cenah buah ayeuna rambutan teh kesegil oh meureun campur ku zat-zat anu terkandung dengan cikihir irma wapi toriki tebihan oge ye jeung di jalan ulah kiih di jalan kadek kampangan di jalan di sisi rek di tengah jalan kunaon pangna ulah kampangan di tengah jalan bisi katam di sisi jalan rek di tengah jalan teu kengingki. Nah sabab jalan itu tempat lalu lalangnya manusia, tempat ngalewatna jalmi kena baun wadili jeung dina iuh-iuh tempat niis rest area tempat ngiuhan nih sok aya tempat ngiuhan halte naon kalau dikihan halte tempat ngiuhan tatemeuna pan tempat ngiuhan jelema eta teh wasakbi jeung dina liliangan teu ngingkih dina liliangan kade liliangan taneuh ieu mah sanes ari kiih ayeuna dina liliangan nu halal mah ieu
Ieu mah tekenging mah kieu dina taneuh di jalan aya liliangan geuningannya. Kunaon ayeuna pangna liliangan dina taneuh ulah dikihan sabab engke sireum bisi kabesekan. Engke makhluk-makhluk nu aya dina jero liang ke wah ieu banjir cenah euy. Walayata kalamu jeung ulah ngomong si jalma alal bauli barina tepan dina nalika na ayeuna kiih wal goiti jeung jeung keur ayeuna kiih teh ulah kalah curhat atuh ulah kalah ngobrol nyanya si itu cenah mah kasep wah ayo cek irma teh maneh ke karawehan moal kalah ngobrol sagala rupa komo bari ngaheadset nya kecuali ngomong boleh nu diperbolehkan ngomong keur kieu jeung keur teh ngomong nu diperlukeun cara mang namut gayung mangga dipasikeun pas ditong ka WC sabeula teh ulah saha wala yastakbilu jeung ulah nyang hareup si jalma wala yastakbilu jeung ulah nyang hareup si jalma asamsa kana panon poe matahari dikihan. Wah, irji tehnya misalkan cenah bade ngadamel pancuran cek irji matahari dikihan teu kenging wa qamaro jeung bulan teu kenging wala yastadbiru jeung ulah nukangan si jalma huma kana itu syamsa wal qamar teu meunang matahari ditongengan bulan ditongengan. Jam sabaraha ayeuna? Oh sakitu heula.